Action Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ngaran aing Mastur. Kumaha sia sarehat ha? Kudu sehat mah walaupun teu boga duit. Sarua bae pugu aing ge usaha mah pugus kerada seuseut. Geus pokona mah aku ingin berbicara langsung pada intinya. Alhamdulillah urang bisa katimu deui jeung bulan Ramadan. Bulan berkah penuh ampunan. Segala dosa jeung kesalahan dihapuskeun di malam Lailatul Qadar. Tapi aya nu leuwih penting daripada apa yang aku bicarakan sekarang ini. Emang kira lucu sih. Tapi aing kudu berbagi kalucuan ieu ka sadaria ambe sadian teu galau gara-gara corona. Aing dik nanya ka warga grup anu aya di Parung Panjang Sositai ieu. Sadaria paruasa teu ha? Ulah sampe henteu puasa atuh isin aing mata kapurung anu geus aya sarangga akan anu jiga sabut kalapa, apalagi anu geus boga pamajikan. Geus ulah ditanya eta mah kudu puasa di bulan Ramadan, ulah ngaku-ngaku doang eta mah ju saur ilu buka apalagi. Hanjakal sia mah hayang ngeunana doang, hayang diaminan we sia mah tapi oga ngalaksanakeun puasa. Jeung keur kamari aing manggi jelema di Centralen eta budak terang-terangan berang-berang ngarokok beldak-beldak jiga anu teu boga polo sia hayang digaplok ku aing make nampan sahenteuna lamun emang sia teu puasa atuh hargaan. Anu puasa bro, dunia itu memang kejam. Tapi nya eueuh hirup emang dikitu bae sih. Aing berharap warga PPS ulah sampe kocil mah edan kamari kita punya aing. Yang penting aing bisa nyaho aing ngomong kos kieu. Hampura bisi aya salah kecap. Cuma sakitu pesan aing, semoga orang siap menjalani puasa 1 bulan. Dan satu lagi, tetap stay cool di rumah masing-masing, ulah wakas ya abrag-abragan ka dieu ka ditu supaya urang memutuskan rantai virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.